Iyalah Syekh Nawawi sehingga itu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 3 tahun ka 3 sabaraha tahun teh? 8 tahun. Di 8 tahun manehna hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ka Jawa teh. Di Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Saeun balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Timur Jaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ieu batu ilmu pohoan bae. Pohoan bae mun teu nulis tulisan mah teu jalan. Kadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna. Itu namun dipaling tulisan jadi kiai na. Wassalam. Intaha. Kurang juga tulisan yang jadi kiai. Dan satu main lagi. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Misa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cek bapak nanti di rumah mana mah misah bae belah ditu misahlah tanarap pasisir ngaranna jadinya lah mana nanya podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot ieu Nawawi tetep kudu masantren deui tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka mana rek masantren deui cak makna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan kita balik ulah baliknya emak bae rindu bae mun emak mah sakitu bae mun guru geus kita balik kakak abah ulah sababaraha balik aku ruteh teh emak urang kitu apa itu ngasantren ge emak urang teh yang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah geus mah ararese biasa waktu balik dulu masantren seminggu balik terus kaditu kesel mage cek mate aja masantren mana nah gitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaan nah hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ilmu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkat na titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka tadi bak cek cenah kan gua mah budak nu make tongkat teh kudu 40 tahun umur 40 tahun gua ieu kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng dipayung mege henteu teu komo gula henteu tapi Syekh Nawawi kita mawa bawa bae ieu mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki lah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggihdeun ke Mekah ai kitu bakal ke Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman hesekna pokona kuari bawa ke kapanggihdeun di Mekah jeung masantren berangkat na Senin antak kolot baheula guru-guru urang masantren ke Senin aya tah urang tulus di Syekh Nawawi oh tak kamu di desa ini nanya apa salah asal pengen hese baik nanya pun kamu pesen aja pengen pesen aja hese kan hese kalau baik aduh aku baik hese salah satu Senin berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa dibawa baik eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur masantren lah didinya saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik istilah masantren ka mana-mana deui balik baik kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bah lari mah geus balik 2 tahun masantren di Kiai Arifin baliklah Syekh Nawawi lumpah lain naik Innova lain naik Avanza Haji Jamal mah kuaring geus boga anu budak teh nu jangkung mobil naon ngaranna Ki Jamal mobilna teh nu jangkung kula ge teh nyawa ngaranna pokona jangkung pokona
Kode selamanya. Di payungnya ayah baik. Nanti narik berkat belum. Masalah gitu. Yuk kita cerita minggu ulang. Tenar sadunia berangkat di Jawa Timur numpak datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu tahan. Lulus. Ya hayang dahar, ya hayang minum, ya hayang sare teu kuat. Ka mana ieu cekeun lagi pas di Alas Roban kudu ngilid jeung kudu sare. Nailah ningali aya lampu dua kurungnya luar biasa. Asana itu saung caknya mah ieu. Asana itu saung. Betika jero ka Alas Robana, betika jero bener aya saung. Alhamdulillah rabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cakna ieu. Aya ampar segala rupa. Lan kudu si bebeja kana boga na geus kajen di luar bae lah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae kana sare. Kudan ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan di mana jadi leuweung tapi kadang kudan subuh neangan cainya. Begitu neangan cai wudu, terus wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot getihan. Luhurna kaget cenah kok getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai saung bae. Geus beres jadi kieu bae. Itu je orai. Beuki aing eta tadi dinya. Ya Allah, disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manahanana ngadasieun ngomong orai kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Orai ngomong ka saya ngawang urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai meringkel nyapek urang ngantu modar doang orai sare di dinya. Salam atau sana wassalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa sana. Baliklah ka dia. Balik ka dia ke Purwakarta ke Syekh Yusuf Asam Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna Maghrib bakal aya murid kula iwalin. Padahal dia jadi wali iwalin ngomong sing hade. Ya, kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bahasa Maghrib dah dihormat ku kabeh cek nawe kunaon dihormat ai kenyahuan ka aing ku dihormat bungun cek nawe dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa balik cek nawe ngomong dihormat ai haji jaya mah hayang teu dihormat awas ya kon kasol itulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi ngasantren Elilah hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asam Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf ada masalah Syekh Nawawi ada masalah esein apa naon menurut ke guru ke salat duha gegeranya itu mana dijawab di sarahan walam wassalam titik telepon dia tadi orang yang Syekh Yusuf karena doa dari Gusti abdi boga masalah hanya sabulan itu teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangna coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ke kursi tadinya dari ngelian kitab dibuka ayah ini saya jawab bisa dengan wassalam titik waktu Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah
ditanyakeun langsung ku Kiai Aino patrol poe ieu saha? Hiji, dua, tilu. Oh, diantaranya aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek guru Nabi itu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang Arab panjang. Digur talar sebenarnya bari. Ayah Arab lagi. Wallahi, demi Allah, anjing adalah lain murid kula tapi guru. Ciri. Nawawi ciri kula murid. Iya saha menulisnya. Ngaku. Mohon buatan abdi. Alhamdulillahirabbil langsung di aku. Ini kunaon wassalam titik-titik. Embung kanyahoan. Embung kanyahoan. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoan. Aja Nur Jaya mah pang-pangan gua ieu. Ilmu saya ketrokeun. Sakira mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung kita balik. Ingat ka indungna, ulah waka balik mun guru can kita balik. Idinya geus beres, kita balik Syekh Nawawi tadi kebenaran Belanda diurang ka keur muji ngahrit. Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Khairun. Kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Khairun. Ki Khairun teh masantren tah di Syekh Nawawi. Umurnya kolotan murid daripada Syekh Nawawi. Ngaji teh tamat-tamat Ki Khairun mulhat. Mulhat bae kana mah hobina mulhat, bari mulhat dok daerah aja. Lari dok daerah itu mulhat. Enteng mulhat ieu, alfiah di kumis. Aduh, alfiah di kumis, ai mantek di bulu suku. Menyiran dipagahkeun, hate emang kumis jadi kerok beak kabeh. Nawawi istimewa jasa. Masya Allah, balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali, ternyata bener Syekh Nawawi teh di rogahala rek dibunuh Syekh Nawawi. Iya kaki-kaki teh ke kapanggih di Mekah. Nyalametkeun diri Syekh Nawawi, murid sakilo bakna di dieu jeung dibutuhkeun di Banten, jeung manehna hayang mudahkeun ilmu ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkan, berangkatlah Syekh Nawawi ke Mekah nyalametkeun diri. Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun. Ka Mekah teh umur 15 tahun, Masya Allah, urang mah 15 tahun ki ican lempeng. Syekh Nawawi geus tiru di otakna ieu ku ilmu, di dadana geus tiru ku ilmu. Berangkat umur 15 tahun ke Mekah, langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram. Eta Syib Ali belah dia Syib Amir, iya Syib Ali belah dia nu kuarima ieu jadi istana raja. Berarti disebutna gunung naon? Jabal Abi Kubais, Syib Ali, Syib Amir. Atuh di kieu-kieu ge mican kamu hese. Nah kabelah dia Sublel, kadieuna Palak, dia Palak Godim, kabelah dia Palak Jadid. Nah etalah Mekah, mengkabelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak itu. Nah inilah Syib Ali. Didinyalah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah. Boga guru hiji Kiai Dahlan, dua Kiai Mahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati. Sebulan ngaji di Kidahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak pagahan. Aya naon lu? Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bebulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Kira ngaji jurumnya, ngaji sesuatu ka alfiah. Ieu mama rek ngarang. Tengah jawab sih Nawawi, ngelewas. Mudah-mudahan yang segitu datang ke kamar ini daripada guru repot-repot mending ku aing dari pangaran itu. Repot amat guru tinggalkeun murid bebulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebe-bebe ka babaturana ampura bisi guru neangan.
iya kita kerjili bulan Nawawi sakredeung moal kebal gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh cek dikarang punya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan pagi yang ku guru Nawawi kebal amat coba ditaka dia dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura iya amat iya aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid di bulanan bahkan setahun kula mah ieu pangningalikeun we kita begitu ditinggali ku guruna Kiai Dahlan ya ieu mah di karang ku aing sapinah teh eta sapinah cuma 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30 ya Allah eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu di karang ku mama ku anjeun ditilaan Masya Allah mama mah bungahnya luar biasa ku bisa sarua kieu ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16 ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tugas ieu naon guru dipagakeun kosim modelna ieu murid ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuq Awi tadi sok-sok gitu kurang jangan sok-sok karangan dia eta dewe-dewe di tukang kurang alif hiji sedangkan Ki Marzuq geus buta Ki Marzuq geus buta mamang daripada Syekh Nawawi cek Syekh Nawawi aing eleh ke enak buta nanya teu ka kitab aing kurang alif hiji coba ditingali bener kurang alif hiji tidinya nya minta hampura ka Ki Marzuq hampura kula turunan ilmu mantak itu langsung sombong aku sia kos kitu lain sombong karunya masalah guys Masya Allah eta teh Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana Ki Nur Jaya ge pernah leungit dikangan ku Pak Ucu Jaya ka mana Nur Jaya jol teh bener pasti mana ya pasti mana itu tasi mana ai pada Allah barang di dalam surat cinta barengan mogok belajar cintana ditolak emang lo potongan ditarima ini nama ya karim jauh amat beda nak Nur Jaya jeung Syekh Nawawi nya Masya Allah Gusti Allah ngagung itulah Syekh Nawawi keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta ya Allah ya Rabbi terus nguntit Ki Marzuq ai dimang mama bisa nurunan ngan coba Ki Khotib aya Ki Khotib Asy-Syambasi aditu ceri Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuq ilmu na nama teu milik tapi nyahueun kesalahan kitab kula tah kula mah hayang kos kitu mun bisa kos kitu kumaha atuh hebat bae Syekh Nawawi teh moal dibere siapa hayang hebat atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae kana naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji nomor kedua daharna kudu 3 huap bae lain 3 huap jihad jaya mah 3 huap dihitung 150 waktu sama ngalui 3 huap bae nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus tunduh jeung sabaraha penting tetunduh ulah sare berang tetunduh ulah sare can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare eta bae lalakana memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khotib Sambas seperti eta Syekh Nawawi milik Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanna umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi Calita serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam idinya daharna keur boro-boro keur loba keur loba ge tetep 3 huap bae mal katuturkeun ku urang idinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khotib Sambas maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wal Naqsabandiyah
sarua tah jeung kiai itu nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeu aras kadeuluan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyat luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nanti ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat dari ke Mekah di denu ngalanjutkan Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Singararas. Jadi sifat kepanglimaan perana anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nailah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saeureus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadenge aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ke Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan saenggeus kacukup ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali Syekh Nawawi, kurang ka dieu saya tikir ke Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Talha begini. Tetap Syekh Nawawi kurang kade saya pikir kurang awer. Adu argumentasi tuh nu eleh tuh menang. Kata Habib Usman diajak ka luhur sebelah limbah. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 11 ke 17. Habib Usman jadi mufti. Ded lihat ayo apa? Masya Allah, Baitullah. Kadilan Baitullah. Langsung ditangkap ku Habib Usman teh lek diciuman mundur datang kana gorli kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium kan kula mah ieu lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguli ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun, Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae nu mah. Ai nu teh cium tangan we. Hei. Cium. Ya kari. Allah karim Syekh Nawawi poharaja idinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokobe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskan ku Syekh Nawawi. Ialah di Pekojan. Tak itulah Syekh Nawawi. Ganjang dari sana Syekh Nawawi berangkat dari ke Mekah. Berangkat dari ke Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggus mah. Maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah-maziah anu tadi disebutkan kakarak ge ayat 2 maziah. Hiji nyambungkeun Baitullah, nomor kedua na nyium Sapinah cuma 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah-maziah anu ditulis ku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di Istiqorohan ku Kiai Abdul Hamid Suruhan tetap bisa dicetak di Istiqorohan deui ku Kiai Maksum tetap temenang dicetak di Istiqorohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani kemudian diceritakan 60% hasil kekeluargaan di dia, tapi tetap ketika dicetak dia insan ayah sampai saat dia
manakibna geus terangkum tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah di antara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Itu dah kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat mau 5 lembar. Usina mah ules etik jasa. Itu mah ngajal ku 5. Dijawab, "Wah, harusnya 5 teh." Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki laut, lamun beuki laut eta biasana teu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu? Dijawab ku Syekh Nawawi, "Oh, sanajan di sisi laut teu pernah ada harta petek aja." Adi Jaya mah petek mah pilek tombol mah terus. Nah iyalah aya deui kal lain kitu suratna. Kaifa? Dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Inilah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mentak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila tadawal ya mubinu bini ila tadawal terus itu doa pantang laut. Mun jantu belek bae nah iyalah kudu di pantangan laut ulah sok ngadahar laut aya endog mah asuteunna lamun teh jeung endog papantengeunna aya laut pantang aya endog terus sarua bae eta mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti itu. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ka Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naik ka Kiai Zaini Dahlan kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato memandak Syekh Padani ma an Abi Bakar As-Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna dina fikihna dina qiraatna dina segala macamna seluruh. Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna umur 12 tahun Asnawi talar Quran percis kos nu arah gede. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'an kersani Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Kaya anu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ke leletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pun kurang jojotos. Kalau masalah jadi standingnya. Tah, dibikin ke umur 17 tahun, rencana bapana rek dipasantrenkeun ke Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ke Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun.
namun di Jawa Timur masantren tadi lah can sakumaha tamat teh saaslamina masantren umur 17 tahun ke Mekah boga guru tilu hiji kini Talib nomor kedua Kiai Abdul Hamid Al-Makki nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can Anggris diajar ngaosna can Anggris diajar ngajina can Anggris belajarnya lantaran indung marindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 berapa? 20 tahun datanglah ka dieu saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita zaman reuit maka dipaksa keur hayang dipaksa kita kawin ari mamang makan hayang urang memaksa bedana sakitu umur 20 tahun kawin saya umur 20 tahun kawin siap rekian pondok pesantren didinya aya Kiai Syahid Timengge Kiai Syahid teh Asnawi ulah kena bisa ngaji ulah kena anjeun teh geus mahar baca Qur'anna ulah kena anjeun teh geus di Mekah aja kulari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dengan pondok padahal keistimewaan ilmu geus terkenal di Mekah ge komo diulang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi Kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta konstitusi masih bomong nyaho kisapik si asup ke pilkada teh awas ya gesan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bahwa salah ku kalau ngadukung gas saja itu sudah bagi bangkrut negara tah